Kajian Kifayatul Atqiya halaman 51 bait ke-77 menjelaskan tentang para pembaca Al-Qur'an kedah nganggo akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walin qari'in wali hafizin yatakhallaku bimahasini syaimir radiyati mukmila waliqarin walihafidin yatakhallaku bimahasini syaimir radiyati wali qari'in jeung pikeun anu maca Quran, wali hafizin jeung pikeun anu nalal Quran. Yatakhallaku kudu gawe akhlak itu qari sareng hafiz bimahasini syaimi ku pirang-pirang akhlak anu alus. Mahasin alus, syaimi akhlak budi pekerti. Ar-radiyati anu diridoan, mukmila bari anu nyampurnakeun. Kanggo nu malaos Quran sareng nu nalar Quran kedah nganggo akhlak-akhlak anu sae. Pikeun tukang qiraah hafiz kana Quran dina adat kalakuan ulah kacela. Pikeun tukang qiraat hafiz kana Al-Qur'an dina adat lakuan ulah kacela. Lama waqa'a samang-samangsa geus tumiba naon al-kalamu nyarioskeun ala qiraatil Qur'ani kana macana Qur'an. Nasaba tahmantesan naon ayaz guru yang nyaritakeun musannif makana perkara yang bagi anu penting itu lil qari pikeun jalma anu maca Quran. Ayatakhallaqa kana yen gawe akhlak qari bihi ku yemma wa yatasifu jeung kasifatan qari bihi ku yemma halal qiraati dina nalika keur maca Quran. Faqala maka nyorkeun musannif wali qari'in wali hafizin kana bait wali qari'in wali hafizin. Yani ngamaksud musannif annahu kana saestuna kalakuan jeung tingkah yang bagi penting lil qari'i pikeun jalma nu maca Quran wal hafizi jeung nu nalal Quran naon ayyatakhallaqa yen gawe akhlak qari wal hafiz bimahasini syaimi ku pirang-pirang anu alusna budi pekerti ku budi pekerti anu alus. Ail akhlaqir radiyati tegasna mah pirang-pirang akhlak anu diridoan allati anu bayyana anu geus ngajelaskeun hakana lati naon Al-Qur'anul Azim Quran anu agung wa sunnatus syarifah sunnah anu mulia allati anu abraza anu geus ngazahirkeun hakana lati sahaan nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimu anu mulia. Mana sifat-sifat akhlak-akhlak anu alus pikeun para hafiz qari Al-Qur'an. Kazuhadati dunya kaza watar kazuhadati dunya kaza tarkumu ba latim biha wa bi ahliha mutaqallila.
kazuha Adati dunya kada tarku mubahin bima waqi aliha mutaqallila. Sifat-sifat anu kedah dimiliki ku para qari sareng hafiz kazuhadatid dunya seperti kahiji zuhud kana dunia. Kaza etanya kitu deui tarku mubalatin ari ninggalkeun merduli biha kana dunia. Ulah peduli kana dunia. Ulah merhatikeun bae dunia. Wa bi ahliha jeung ka ahlina dunia mutaqallilan bari anu nyaetikeun. Zuhud pikeun para hamilul Quran, hafizul Quran harus lebih diutamakan. Ulah mudag-mudag kaduniaan ku Al-Quran. Soalna Al-Quran itu pantas didampingkeun jeung dunia anu begitu hina. Saperti tapatina dunia henteu merduli ka ahli dunia henteu deket salila-lila. Saperti tapatina dunia ka ahli dunia henteu deket salila-lila. Kade motivasi urang anu sok nerangkeun Quran bisa rek dakwah kalah nu kabayang teh dunia isin ku Allah Subhanahu wa taala. Syuru'un ari ieu eta tumandang fi bayani syaimi dina netelakeun tentang budi pekerti atau akhlak wal akhlaqil hamidati jeung akhlak nu dipuji. Yakni ngamaksud musannif anna min jumlatil akhlaqil hamidah saestuna eta tetep tina golongan akhlak-akhlak nu dipuji az-zuhadatu ari zuhud fid dunya di dunia wa tarkul mubalati jeung ninggalkeun merduli biha kana dunia wa bi ahliha jeung kana ahlina dunia hala kaunihi bari tingkah kabuktian jalma mutaqallilan eta anu saeutik minha tina dunia wa qad taqaddama jeung nyata geus diheula non al kalam menyarita ala bayani makna zuhdi kana ngajelaskeun makna zuhud. Ulah pati peduli kana dunia di bae dunia mah ku Allah syukur ngan teu dijadikeun motivasi kaduniaan teu diudag-udag kaduniaan. Mutaqallilan saayana we tentang kaduniaan. Bait ke-79. Wa kaza sakhawal judu summa makarimul akhlaqi summa tola qatun la khatila. Wa kaza akhlaqi summa talaqatun la khatila. Wa kaza jeung eta nya kitu deui as-sakha ari bageuran wal judu jeung tegasna bageuran summa makarimul akhlaqi tuluy pirang-pirang akhlak anu mulia summa talaqatun tuluy marahmai budi la khatilan ulah anu sok nipu. Di antara akhlak-akhlak nu sarae hiji juhud, kadua ulah merduli dunia, katilu saaya-aya, kaopat kudu sing bageuran tentang dunia, kalima akhlak anu mulia anggo, kagenap marahmai budi, katujuh ulah sok nipu, ulah sok ngabohong. Dakwah ameh payu loba ngabohongna teu meunang doraka.
nyakitu kudu bageran berehan sing alus adat laku manis budi ulah juhala Nyakitu kudu bageran berehan sing alus adat laku manis budi ulah juhala yani ngamaksud musannif anna min jumlati syaimi saestuna eta tetep tina golongan budi pekerti alhamidati nu dipuji edon deui as-sakhau ari bageuran wal judu jeung tegasna bageuran qala nyaurkeun musannif fi syarhi nasarah wala farqa jeung taya bedana eta tetep baina sakhai wal judi antara lapal sakha jeung jud duana ge logatna bageuran illa annal awwala kajaba saestuna nu kahiji nyaeta sakha sifatun eta sifat goriziyatun anu tumancep fala yatatarraqu maka henteu nembus nobros ilaiha kana tu sifatan arya uriya li annahu karna saestuna itu as-sakha yanba'u eta bijil itu sakha minan nafsi zakiyati tina jiwa anu suci al murtafiati anu luhur an iradatil a'wadi tina ngamaksud kana pirang-pirang tutuker ainu bageuran mata hayang digantian wa fi muqabilihi jeung eta tetep bila nu ngalawanan kana itu sakha as-sahhu ay lapad sahhu as-suhu hartosna koret sakha mah bageur kebalikan adalah as-suhu wa huwa jeung ari tu suhu min lawazimi sifatin nafsi eta tina pirang-pirang sifat kepribadian anu mesti wal judu jeung ari bageuran yati eta datang ngadatangkeun bi kana ieu judud saha al insanu manusia muttatalian bari anu ningali ila iwadin kana panuker imma minal khalqi bohnaha ti makhluk kasanai seperti muji au gari atau salian ti sana au minal haqqi atawa ti Allah taala kasawabi seperti ganjaran waliza jeung tina kulantaran muttatali'an ila iwadin yatatarraqu maka sok datang sok nembus ilaihi kana ieu sakha naon arya uriya wa fi muqabilihi jeung eta tetep dina anu ngalawanan maaf tahap kedua netelakeun jud tadi masakha ayeuna mah jud wal judu yati eta datang bikan tujud sal insanu manusia mutatalian bainu ningali ila iwadin kana panuker imma minal khalqi kasanai au gari atawa salianti itu sana au minal haqqi atawa nyuprih pengganti ti Allah kasawabi seperti ganjaran waliza jeung tina kulantaran mutatalian ilal iwad yatatarraqu eta sok datang atau sok nembus ilaihi kana ieu jud naon arya uriya wa fi muqabilihi jeung eta tetep binanu ngalawanan kana itu jud al bukhlu ari koret fasakha mangka ari ngaran sakha atam wa talawi sempurna wa akmalu jeung tegas talawi sempurna minal judi tibatan jud bageuran fa kullu sakhiyin jawadun maka di setiap saban Fakullu sakhiyin maka setiap jalma nu bageuran jawadun eta anu jawad bageuran wala angsa jeung teu sabalikna haza ari ieu kaul hasiluma eta kesimpulan tina perkara fil awarib dina kitab al awarib waladzi jeung ari anu fil kusyairi dina kitab al kusyairi annal juda kana saestuna jud ala rutbatin eta leuwih luhur naonna rutbatan martabatna minas sakha itibatan bageuran wa nasuhu jeung ari nasna ieu lazi eta kieu as-sakha'u ari bageuran ingdal qaumi numutkeun hiji kaum ar-rutbatul ula huwa eta itu sakha ar-rutbatul ula eta derajat anu pangluhurna
summal judu tuluy bageran summal isaru tuluy isar milihkeun maksudna ngutamakeun batur. Faman mangka sahajalma atau anu mere ieu man al ba'do kana sawarehna wa abqa jeung nyesakeun ieu simman al ba'do kana sawarehna deui fahuwa tahritu man sahibu sakhain eta anu ngamilik sifat bageran. Waman jeung sahajalma bazzala anu ngerahkeun ieu man al aksara kana kalolobaanana wa abqa jeung nyesakeun ieu jalma li nafsi pikeun dina jalma sayan kana hiji perkara maksudna masa eutiknya sesuatu fahuwa mangka tulis iman sahibu judin eta pemilik bageran. Ari sakho mah mikeunna teh satengahna, ari jud mah lebih daripada setengahnya. Waman sareng ari sahajalma qasa anu mengkol ieu eman ad-darara kana kamadaratan wa asara jeung ngutamakeun ieu man goro kasalian ti man ala nafsi ngelehkeun kana dirina fa huwa taritu man sahibu isarin eta pemilik isar pemilik anu ngutamakeun batur disebutna isar. Intaha paragat kasauran itu Imam Qushairi. Ya tasarrufu bitasarrufin ku tasarruf wa qalu jeung acara san musannif summa makarimul akhlaqi ay summa yattasifu tuluy dari makasifatan itu si qari bi makarimil akhlaqi ku pirang-pirang akhlak anu mulia katawakul sapertikeun tawakal ala Allah ka Allah fi jami'i umuri sakabeh urusan itu si qari wa husni dzanni jeung alusna sangka bi ka Allah wal khaufi jeung sieun wa ridha jeung ridha wal insafi jeung ngaregepkeun fil muamalati dina muamalah war rifqi jeung welas fil mujadalati dina mujadalah debat wal adli jeung adil fil ahkami dina pirang-pirang hukum wal ihsani jeung mereka hadian fil sirri dina waktu keur samar wal isari jeung utamakeun kabatur fil usri dina waktu keur hese wa ihtimalil azza jeung mikulna pilara wa fil hadis yang tetap dina hadis innallaha karimun yuhibbu makarimal akhlaq innallaha sayyiduna Allah taala karimun eta nu mulia yuhibbu eta maka cinta Allah makarimal akhlaqi kana pirang-pirang akhlak anu mulia walillahi jeung eta pagungan Allah durrul qail ari alusna jalma anu ngadawuh bahar kamil insyaallah bimakarimil akhlaqi kun mutakhaliqa liyafu hamisku sana ikal utrosazi bimaka makarimil akhlaqi ku pirang-pirang akhlak anu mulia kun kudu kabuktian anjeun mutakhalliqon eta nu gawe akhlak liyafuha supaya meleber non misku sanaika minyak kastori kaluhuran anjeun al utra kana seungit asyadiyya anu meleber wanfa sadiqaka in aradta sadaqatan wadfa aduwaka billati faizal lazi wanfa sadiqaka in aradta sadaqatan wanfa jeung kudu ngamanfaatkeun anjeun sadiqo ka kababaturan anjeun
in arad dalam ngamaksud anjeun sedaqatan kana nyieun babaturan nu sanyana bere kamanfaatan ka babaturan ari nyak nyieun babaturan mah wadfa jeung ku nolak anjeun aduwa ka musuh anjeun billati ku anu faizal lazi billati ku anu faizal lazi anu aya dina ayat faizal lazi dina ayat tercantum anapeunana idfa billati hiya ahsan faizal lazi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wadfa aduwaka lamun aya musuh nganyerikeun ku urang kudu ditolak kunu leuwih alus jika tangkal buah dibaledog ku batu tara ngabales maidog geni batu tangkal buah dibaledog kalah mere buah itulah akhlak nu pang alusna tah lamun dibaledog bisa mere buah nu kitu ngaranna engke faizal lazi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim bakal jadi sobat anu dalit yushiru ngaisarahkeun musannif biqaulihi ku cariosan musannif ulangi yushiru ngaisarahkeun si qail biqauli ku ucapan si qail wadfa kulapad wadfa ila ayat kana ayat idfa billati hiya ahsan idfa kudu nolak anjeun billati ku anu hiya nu ari tulati ahsanu eta leuwih alus lamun dinyerikeun lawan ku nu leuwih alus fa iza tahdina nalikana itu idfa billati hiya ahsan alladzi ari jalma bainaka nu tetep antara anjeun wa bainahu jeung antara lazi adawatun ari permusuhan kanahu tah kaya-kaya isiladi waliyun hamim eta sobat anu dalit wa qalu jeung ari kasauran musannif summa talaqatun lapaz summa talaqatun hatusna marahmai ailil wajhi tegasna marahmai wajah ulah camberut wahia jeung ari itu talaqah isroquhu eta moncorongna wajah katingali bersinar wastibsyaruhu jeung rasa beungahna itu wajah qala nyarukeun sabadum sebagian para ulama albarru ari hade syai'un eta hiji perkara hayyinun anu gampang wajhun talakun tegasna mah kahiji wajah anu marahmai wa kalamun layyinun jeung omongan anu lembut hayang nyin kahadian mah gampang kudu make modal wajah senyum marahmai ngomong alus jadi kahadian wa qalu jeung ari kasauran musannif la khatilan lapad la khatilan ay wala yakunu jeung ulah kabuktian jalma khatilan eta anu khatil nu nipu ay khadian tegasna mah anu nipu wa huwa jeung ari itu khatil allazi eta jalma yazharu nu sok nohirkeun itu ladi khilafama kana nyulayan perkara yubtinu anu nyimpen ieu siladi hu kana itu emma memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batina disebut teh khatil berarti nipu teh ya melanjutkan sifat-sifat mulia untuk para hamilul Quran dan hafizul Quran 81 wal hil musumma sabru summa tanazuhun amma dana mimma sabin mutajamila wal hil sabrutun mutajamila wal hilmu sareng hilim summa sabru tuluy sabar summa tanazzuhun tuluy ngabersihkeun diri amma tina perkara dana anu hina ieu mah mimaksabin tina pakasaban mutajammilan bari anu gegindingan
Akhlak nu alus pikeun para alim, orang-orang yang berilmu adalah kudu hilim, kudu sabar, bersihkeun tina sifat-sifat kahinaan, dina usaha-usaha anu hina tinggalkeun. Jeung kudu hilim sabar sarta kudu bersih nah usaha tina kasab anu kacela. Jeung kudu hilim sabar sarta kudu bersih nah usaha tina kasab anu kacela. yakni ngamaksud musannif anna min jumlatis syami saestuna eta tetep tina golongan akhlak alhamidah tinu dipuji edon deui alhilmu ari hilim henteu gancang ambek wa huwa jeung ari tu hilim bikasil ha ikasrakeun hana tarkul ajalati eta ninggalkeun gagancangan wa ta'anni jeung eta teh rintih fil umuri dina pirang-pirang urusan wasi'ata sadri jeung jembar hate wa iza usnida jeung di mana-mana disaranekeun itu kata hilim lil maula ka Allah subhanahu wa ta'ala bi ankila kurekani caritakeun Allahu halimun ari Allah eta nu hilim fa ma'nahu mangkaril makna lafaz Allahu halimun la allazi etazat la yu'ajilu teu ngagancangkeun ieu lazi bil uqubati kana nyiksa alaman ka jalma aso nu maksiat ieu manhu ka ieu lazi bal yumhilu balik tanempokeun Allah al-asiya ka jalma nu maksiat wa yasturu jeung tupan Allahu ka itu si asi wa yamuddu jeung nulungan Allahu ka si asi birrizqi kumare rizqi wal afiyati jeung kumare kawarasan fa iza taba maka di mana-mana tobat ya si asi qabala tabakal nampahu ka itu si asi sa Allah Gusti Allah fa hilmullahi mangkari hilimna Allah ala ibadihi ka hambana Allah min akbarin ni'ami eta tetep tina pangagungna nikmat wa min jumlatis saimi jeung eta tetep tina sagolongan budi pekerti ayadon deui as-sabru ari ngaranna sabar wa huwa jeung atu sabar habsun nafsi eta nganahan diri anil ju'i tana ngarasula wa qala jeung nyaurkeun sa al-Junaid Syekh Imam Junaid as-sabaru ari ngaran sabar tajarru'ul murarati eta ngargotna rasa pahit min ghairi ta'abbusin bari henteu merengut aya bencana nu pahit henteu kerung wajah ciri narimakeun wa qala jeung nyaurkeun saha as-sawi Syekh Sawi as-sabru ari ngaran sabar tahammulul maka arihi eta mikul kana pirang-pirang dipikangewa wa min jumlatis syaimi jeung eta tetep tina sagolongan akhlak aidon deui atanazuhu ari ngabersihkeun diri an khasisis sonai tina kahinaan pirang-pirang pagawean kal hijama sapertikeun nyerot getih wal kanasa jeung sapertikeun sasapu teh jadi profesi hukumna makruh soalna bertalian jeung sampah kalotor nyerot getih makruh soalna bertalian jeung dalah atuh ari kitu mah moal nyapuan keun bae bagian batur ulah bagian urang halaqani tingkah kabuktian jalma mutajammilan eta nu gindingan bisyari fis sonai ku anu mulyana pirang-pirang pagawean. Bait ke-81 wa mulazamatun lisakinati wal wara wa khusu'ihi wa tawadu'in mutakamila wa mulazamatun lisakinati wal wara wa khusyu'ihi wa tawadu'in
khusyu'in mutakamila wa mulazamatun jeung eta nu netepan lisakinati kana tentrem tenang sing rintih hati-hati wal wara'i jeung netepan kana apik wa khusyu'ihi jeung netepan kana khusuna jalma wa tawaddu'in jeung tawaddu' handap asor mutakamilan bari anu nyampurnakeun kudu tenang hate rusuh katu kali mah teu naon-naon ngan hate henteu gelisah kudu waro apik anu haram anu subhat ulah dimanfaatkeun digunakeun kudu netepan kana khusyu jeung tawadhu nyaeta handap asor jeung tentrem ayam apik lampa khusyuati tawadu ka ulama Rasulullah Ta'ala jeung tentrem ayam apik lampa khusyuati tawadu ka ulama Rasulullah Ta'ala wa mulazamatun jeung eta anu netepan menetapi lisakinati kana tentrem wal wara'i jeung kana apik wa khusyu'i jeung kana khusyu' wa tawaddu'in jeung kana tawadu mutakamilan bari anu nyampurnakeun yani ngamaksud musannif anna min jumlati syami saestuna tetep tina sagolongan akhlak atau budi pekerti alhamidati nu dipuji allati anu yatasifun narima kasifatan bihaku yelati sal qari wa maca Quran wal hafizu jeung anu nalar Quran mulazamatuhu ari netepanana itu si qari lisakinati kana tentrem aitu ma'nina tegasna mah tumanina wal qari jeung rintih wal wara'i jeung apik walil khusyu'i jeung kana khusyu' wat tawaddu'i jeung tawaddu lillahi ka Allah wa rasuli jeung ka rasulna Allah sallallahu alaihi wasallam walil ulama'il amilin tawaddu ka para ulamaul amilin kade lamun geus jadi ajengan kudu bisa ngahormat ka ajengan sok loba keneh-keneh geus saderajat ka ajengan teu ngahormat deui ka ajengan halaqanihi bari tingkah kabuktian itu si jalma mutakamilan eta nu nyampurnakeun bihadil asya kana ieu pirang-pirang perkara muliakanlah dengan sifat-sifat yang mulia 82 waliqasi syaribihi wa tasrihi liha wa izalatin zafran wa ibton fa'ala waliqasi syaribihi wa tasrihil liha wa ijalatin dhafran wa ibton fa'ala waliqasi syaribihi jeung kana ngadawung tengah guntingan kumisna jalma lamun kumis sunah digunting kumisna ulah ngaliwatan kana beberem bibir wa tasrihil liha jeung nyisiran pirang-pirang bulu janggot sisiran wa izalatin jeung ngaleungitkeun dhafron kana kuku wa ibton jeung kana bulu kelek 10 poe sakali kereutan kuku bulu kelek cabutan fa'ala tah kudu migawe anjeun dawung kumis sisiran janggot kereutan kuku bulu kelek bersihan sabab mata kacela dawung kumis
sisiran janggot keretan kuku bulu kelek bersihan sabab mata kacela ae tegesna wa min jumlati syaimi eta tetep tina sagolongan budi pekerti alhamidati nu dipuji mulazamatuhu ari ngamistian jalma li izalatir rihi kana ngalingitkeun ambe al karihati nu dipikang ewa maaf anu luhur yakni ngamaksud musannif wa mulazamatuhu jeung netepan jalma edon deui liqasi syaribihi kana ngadawung kumisna jalma izahtaja di mana-mana mika butuh jalma ilaihi kana itu qasi syaribihi bi antola kurekaan yen geus panjang itu syarib wa tasrihil liha jeung kana nyisiran jenggot bulu jenggot walizalati azfarin jeung kana ngelingkeun kuku wa sya'ril ibti jeung bulu kelek faf'alan tah kudu migawe sanyana anjeun hadhil asya'a kana ieu pirang-pirang perkara muwafaqatan karena ngakuran di sunnati kana sunnah 83 wa izalatir rihil karihati wal wasakh wa malabisin makruhatin fatakamala wa izalatir rihi jeung ngaleungitkeun ambe al karih nu pikang ewa wal wasahi jeung ngaleungitkeun kokotor wa malabisin jeung pirang-pirang pakaian makruhatin anu dimakruhkeun fatakammala tah kudu gawe kasampurnaan anjeun jaga leungitkeun ambe nu bau tina badan tina pakaian wal wasah leungitkeun kokotor lamun pakaian-pakaian geus kotor nu dipikang ewa bersihan maka kudu nyampurnakeun anjeun leungitkeun ambe bau rejeung dakina ulah arek make pakaian anu kacela leungitkeun ambe bau rejeung dakina ulah arek make pakaian anu kacela ayo wa minal jumlati syaimi jeung eta tetep tina golongan budi pekerti alhamidati dipuji mulazamatuhu ari ngamistian jalma li izalatir rihi kana ngaleungkeun ambe al karihati anu dipikang ewa wal wasakhi jeung ngaleungitkeun kokotor min jasadina jasadna jalma walibasihi jeung pakaian jalma wa izalatil malabisi jeung ngaleungitkeun pirang-pirang pakaian al makruhati nu dimakruhkeun fatakammalan maka kudu nyampurnakeun sanyana bi izalati ma kana ngaleungitkeun perkara duka caritakeun itu ma wa huwa sareng ari itu izalati ma zukira kata kidi ulangi wa huwa jeung ari itu fatakammalan kata kidi itu sapertikeun nguatan lima kana perkara qablahu anu tetap samana lapad fatakammalan iz yu'lamu karna didikanyahokeun min qaunil izalati tina kabuktian anu ngaleungitkeun al mazkurati caritakeun teh min syai'il hamidah tina budi pekerti nu dipuji anna takammula kana saestuna nyampurnakeun yahsulu eta berhasil itu takammul biha ku izalatil mazkurah ku ngaleungitkeun
Bait ke-84. Wa kazaj tinaban lil mudhahiki laziman wa kaza ka iksaron mazahan zayila wa qadatina lil mudahiki laziman wa kadaka iksaron majan jahila wakaza jeung eta nya kitu deui istinaban kudu ngajauhan anjeun kalawan ngajauhan sanyana lil mudhahiki kanu sok seserian tukang ngabodor laziman kudu netepan anjeun jauhan tukang ngabodor wakaza ka jeung eta nya kitu deui iksaron zayilan iksaron kajalma nu ngalobakeun mazajan kana guguyon mazahan kana guguyon zayilan kudu nyingkahan anjeun singkahan jalma nu loba guguyona jauhan seri kaleulewihi rejeng guguyon bedakeun mana nu hade rejeng anu dicela jauhan seri kaleulewihi rejeng guguyon bedakeun mana nu hade rejeng anu dicela wa minal jumlati syaimi jeung eta tetep tina gemblengan akhlak budi pekerti alhamidah tinu dipuji antulazima eta yen netepan anjeun izdinabat dohki kana ngajauhan seserian mulazimatan barina anu netepan misla mulazamatika kana seperti ngamistiana anjeun li izalati hadil asya kalpikeun ngaleungitkeun ieu pirang-pirang perkara lamun tadi ngaleungitkeun bau begitu serius ngaleungitkeun dipikang ewas begitu serius maka ngaleungitkeun seserian ge kudu serius mulazamatan misla mulazamatika li anna dhahka karna saestuna seri tadi teh macana lil madhahikinya kana pirang-pirang seserian dijamakeun li anna dhahka karna saestuna seri ya dulu eta nuduhkeun dhahka al ghaflati kana ghaflah anil akhirati tina akhirat qala nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna lamun nyaho maraneh kabeh makana perkara a'lamu anu nyaho kaula tentang akhirat la dhahiktum yakin bakal seurik maraneh kabeh qalilan saeutik wala bakaitum jeung bakal ceurik maraneh kabeh katsiran bari anu loba wa min jumlati syaimil hamidah jeung eta tetep tina golongan budi pekerti nu dipuji edon deui antulazima eta yang ngamistian anjeun izdinaba iksaril mizahi kana ngajauhan ngalobakeun guguyon di annahu karna saestuna iksarul mizah yurisu eta matak ngawaris itu iksarul mizah ad-dhahka kana seri ulah seserian bae ulah sok hareureuy wae wa qaswatal qalbi jeung kana teu hate wa yusgilu jeung nungkulkeun nyibukeun an dzikrillahi taala cul tina eling ka Allah taala hoream dibawa dikir engke wa anil fikri jeung nyibukeun cul tina tafakkur fi muhimmatid dini dina pirang-pirang agama anu penting wa zayyilan jeung kudu nyingkahan anjeun ay mayyizan tegas sama kudu ngabedakeun anjeun bainahu antarana itu dhahki seserian wa bainal mizah jeung antara guguyon al jaizi anu meunang wa huwa jeung ari itu mizahul jaiz alladzi atanu laisa nutaya fi nailadin ifratun kaleuwihan
wala kasatun jeung henteu loba wa amara jeung geus marentah ka kanyeun sanazimun nganazom bizalika kana itu ngajauhan seserian jeung ngalobakeun guguyon li ajli antakuna karena supaya yang kabuktian anjeun ala basiratin netepan kana awas hate fima dina perkara taf'alun migawe anjeun hukana itu ma minal mizahi tina guguyon wa ma ahsana qala ba'dihim jeung duh para alusna ucapan sebagian para ulama. Bahar wafir insyaallah wada mizahari jali in mazahu lam ara qaumamu mazihu salimu wada jeung kudu ninggalkeun anjeun mizahar rijali kana guguyon ka pirang-pirang lalaki in mazahu lamun guguyon itu rijal tinggalkeun jauhan lamun aya lalaki nu keur gaguguyon lam aro teu ningali kauman ka kaum-kaum mubazihu anu guguyon itu kaum salimu ta salamet kaum saeutik lamun keur heureuy salamet faljar hujar lisan bahar wafir faljar hujar khulisani ta'alamuhu farubba qaulin yasilu min hudamu fal jarhu makari tatu luka jarhul lisani eta luka tina lisan ta'alamu anu nyaho anjeun hukan itu jarhu nyeri keneh luka tina letah ingat bae faruba qaulin maka mang pirang-pirang ucapan yusilu anu matak ngocorkeun itu kaul yasilu anu ngocor minhu tina kusabab ieu kaul naon damun darah banyak sekali gara-gara ucapan salah sehingga mengalirlah darah gelut umpamana maksudnya halaman 54 bait ke-85 waliyah zaron ujuban riyaan wal hasad wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila waliyah zaron ujuban wal yahzaron jeung kudu rempan sanyana jalma ujban kana ujub bangga diri riaan kana ria hayang katingali wal hasada jeung kana hasad iri hayang menang kauntungan nuribikeun ka batur wal ihtiqara jeung kana ngahinakeun li ghairihi kasalianti jalma bil i'tila kusabab ngarasa luhur. Selanjutnya akhlak nu bagus adalah hindari ujub. Kedua, hindari riya. Katilu, hindari sifat hasad, hisid iri. Opat, hindari ngahinakeun kabatur ulang ngahinakeun. Ku pedah merasa diri lebih mulia, lebih tinggi. Yani ngamaksud musannif anna min jumlatil qaimi syaimi eta tetep tina gemblengan budi pekerti alhamidatul dipuji istimnabul ujbi ari ngajauhan ujub waria jeung ria wal hasadi jeung hasad wal ihtiqari jeung ngahinakeun li ghairi kasalian ti jalma bil i'tila ku sabab ngarasa gumede ngarasa luhur ngarasa gumede alaihi kaya si goer ay takabburu tegasna mah ku sabab takabbur alaihi kaya goer wa innama fassala jeung pasina geus misahkeun musannif hadil jumlah kana ieu jumlah amma tina perkara qabla hanya samemeh ieu hadil jumlah izanan
eta merenyaho bisyiddatil itinai kana banget ngagumatikeun ngenya-ngenya biha kana masalah kana anu kabeh fa inna tasatuna anu kabeh ujub riya hasad jeung ihtikar zunubun ta pirang-pirang dosa muhlikatun anu nyelaka anu ngaruksak wahia jeung ari itu nu kabeh ummahatu khaba'is eta pirang-pirang pokokna tira pirang-pirang kagorengan induknya kejelekan khaba'isil qalbi hate wal ujbu jeung ari ngaran ujub bangga diri istidhamu nikmati eta ngarasa agungna nikmat warrukuni jeung condong ilaiha kana tu nikmat ma'anisyani nisbatiha sarta poho ngahubungkeun eta nikmat ilal mun'imi kanu mere nikmat Allah Subhanahu wa taala wal ujbu jeung ari ngaran ujub yakunu eta kabuktian tu ujub bi badanihi eta kubadana jalma fi jamalihi nagindingna jalma wa sihhati jeung sehatna jalma wa tanasubin jeung segi watana subi askalihi jeung mantesan bentukna jalma serasi poster tubuhna wa yakunu jeung kabuktosan deui itu ujub biqali eta ku ucapan jalma wa bi syarafi nasabi jeung kumulya nasabna jalma wa bi kathratil a'dadi jeung ku sabab loba bilanganana minal auladi ti pirang-pirang anak wal khodami jeung pembantu wal amwali jeung pirang-pirang harta wa bi ghairi dzalika jeung salianti itu nu kabeh bikas minal auladi wal khodam wal amwal wa sababuhu jeung ari sababna itu ujub ifratul jahli eta bangetna bodoh wa ilajuhu jeung ari cara ngubarana itu ujub al ma'rifatu eta kanyaho al mudadatu anu ngalawanan bukan itu ujub bi ayyalama kurekani nyaho jalma ma annama kana saestuna perkara ya ajibu anu ujub jalma bi ku yemma minal ibadati eta tina ibadah abil jamal eta tina kagendingan ingkana lamun kabuktian jalma yu'jibu eta bangga jalma bihi ku yemma min haitsu annahu tina sakira-kira kabuktian itu ujub fihi dia jalma wa huwa jeung ari tu jalma teh mahalluhu eta tempatna itu emak tempatna ujub fahuwa mangka itu si eman jahlun eta bodoh li annal wa huwa jeung ari jalma mahallu tempatna ieu emak urang mah tempatna takdir ginding lain menang urang sagala lain menang urang maka ulah ujub fahuwa mangka ari ujub teh jahlun eta bodoh li annal mahala karna saestuna tempat mah musakhkharun eta nu ditalukeun wa majron jeung eta tempat berjalana la madkhala anu taya tempat asup eta tetep lahu pikeun jalma fil ijari nangayakeun fa kaifa maka kumaha yajibu ujub jalma bima ku perkara layasanu lain itu malahu pikeun jalma wa in kana jeung lamun kabuktian jalma yajibu eta ujub jalma bi ku yemma min haitsu innahu tina sakira-kira saestuna ieu si emma bi ikhtiyari eta kalawan pilihanana ieu jalma wa qudrati jeung kalawan kuasana ieu jalma fayan bagi maka penting naon ayat ta'ammala yen mikir-mikir jalma fi qudratina qudratna Allah wa iradati jeung iradatna Allah wa a'daihi fayan bagi maka penting naon ayat ta'amal lain mikir-mikir jalma fi qudratina kemampuan jalma wa iradatihi jeung dina kahayangna jalma wa adaihi jeung pirang-pirang anggota badanna jalma annaha kana saestuna itu nu kabeh qudrat iradat a'da min aina eta ti mana kana kabuktian itu nu kabeh qudrat iradat a'da lahu pikeun jalma fa in kanat mangkala kamun kabuktian itu nu kabeh nikmatun ta nikmat minallahi ta'ala payan bagi maka penting naon ayyakuna yen kabuktian naon i'jabuhu banggana jalma bijudillahi ku bageurana Allah wa karamihi jeung tegasna bageurna Allah iza afada di maiz afada karena geus meberkeun Allah alaihi ka ieu jalma maka na perkara la yastahiqu anu teu ngahak jalma hukana itu ma
waria ujung ari ngaran riya mah al amalu eta amali adli nasi karena arah-arahna manusia wa qad taqaddama jeung nyata geus tilanon al kalamu cariosan alaihi kana yariwa mustafa bari anu geus disampurnakeun farji' tah kudu balik anjeun ilahi kana itu kalam in syi'ta lamun karep anjeun wal hasadu jeung ari hasud tamanni zawali ni'amillahi eta ngarep-ngarep leungitna nikmat Allah an akhi katidulur anjeun al muslimi anu Islam mimma tina perkara lahu anu eta tetep pikeun ieu si akhi ka fi ieu mah salahun ari aya kamaslahatan sawaun sarua bae kana kabuktian naon nikmatu nikmatna dinan eta bangsa agama au dunyan atawa bangsa dunia wa a'dhamu asbabihi jeung ari panggede-gede sabab-sababna ayana hasud al adawatu eta permusuhan fa in naman maka saestuna jalma azanu sok milaraan hu ka ieu man sainsanun manusia wa ghadiba jeung bendu ieu si jalma alaihi ka ieu si insan tawallada tabakal muncul bijil min huti manon al hikdu ngunak-ngunak al muqtadi anu ngudukeun lil intiqami kana nyiksa fa in ajaza maka lamun apes jalma minhu kasih insan binafsi kudina jalma ahabba tah mika cinta ieu si jalma ayata saqqa kana yen ngarasa cager ieu si jalma minhu ti si insan bitaghayyuri zamani ku berubah zaman berubah kaayaannya kadang-kadang wa ilajuhu jeung ari ubarna tina itu hasud anta alamak eta yanyahu anjeun annal kulla kana saestuna sakabehna bi takdirillahi taala eta tetep ku takdir Allah taala wa anta tazakkara jeung kana yen ingat anjeun madharul hasadi kana pirang-pirang kamadaratan tina hasud fi dinina masalah agama wa dunya jeung dunya amma fi dini anapun dina masalah agama fasukhtu kata eta benduna anjeun liqada illahi kana kepastian ti Allah wa karahatuka jeung mikangewana anjeun liman hatihi kana paparin Allah allati anu qasaman geus ngabagikeun Allah kana yilati baina ibadihi antara pirang-pirang hamba Allah wa amma fi dunya jeung anapun dina masalah dunia fata'allumuka tah ngarasa nyerina anjeun wa gamuka jeung bingungna anjeun ala dawami kana salawasna ari hasud teh dina masalah agama matak dibenduan ku Allah na masalah dunia angger urang kalah loba ka nyeri jeung loba ka susah iz a'dauka karna ari musuh-musuh anjeun la yukhliyatan teu ngosongkeun itu aduwuka hum iz a'dauka karna ari musuh-musuh anjeun la yukhalli eta teu ngosongkeun hum ka itu a'dauka sa Allah Gusti Allah min ni'amin tina pirang-pirang nikmat Allah mah bageuran sanajan ka musuh urang anggal dibere yufidu anu ngaloberkeun Allah kana eta ni'am alaihim ka itu a'dauka fala tata'azzalu maka teureun anjeun tata'azzabu ngarasa kasiksa anjeun likulli ni'matin ka saban-saban nikmat tarawnu ningali anjeun hakana itu kulli ni'mah alaihim ka itu ada wa ta'allamu jeung ngarasa nyeri anjeun bikulli baliyatin ku sabab ayana balai tansorifu anu mengkol itu baliyah anhum ti itu ada fatabqa maka bakal tumetep anjeun magmuman bari anu bingung daiqa sadri anu rupak dadana wal ihtiqaru juga dengan ihtiqar ngahinakeun ligori kasalian ti jalma kabatur wa tu ihtiqar teh isis goru garihi eta ngarekeun leutik kasalian ti jalma wasti'zamu nafsihi jeung ngarekeun agung ka dirina jalma wa huwa jeung ari itu ihtiqar haramun eta nu haram ingkana lamun kabuktian itu ihtiqar limuslimin pikeun jalmi anu muslim qala nyaurkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'im cukup ka hiji jalma minasari tina kagorengan ayuhkiru ari ngahinakeun itu si imri'in akhahu kaduna si imri'in al musliman muslim wa sababuhu jeung ari sababna itu ihtiqar ngahinakeun teh al i'jabu eta ujub ngabanggakeun diri wa takabbur jeung takabbur wa alamat
wa ala juhu jeung ari ngubaran itu ihtikor ayari fatayanya jalma rabbau ka pangrana jalma wa nafsu jeung ngadirina jalma fa innahu tasastuna si jalma iza arafa di mana-mana geus nyaho jalma rabbau ka pangrana ieu jalma alimatah nyaho jalma annahu kana satuna kalakuan jeung tingkah la taliku teu pantes naon al azamatu kaagungan wal kibriya jeung takabur illa lahu taala kajaba ka Allah taala wa iza arafa jeung di mana-mana geus nyaho jalma nafsahu kana dirina jalma alimatah bakal nyaho jalma annahu kana saestuna jalma azalla ta azal lu eta leuwih hina min kulli zalilin saban-saban anu hina wa annahu jeung kana saestuna kalakuan jeung tingkah la yaliku eta teu pantes bihi ka jalma naon ila tawadhu kajaba tawadhu wa qad basata jeung nyata geus ngabeberkeun naon al kalamu cariosan ala zalika kana itu makna fi syarhi nasarahna farji tah kudu balik anjeun ilahi kana sarah insyaallah 86 wasta milil masura min dzikrin du'a wa kaza katas bihun wa tahlilun jala wastamil jeung kudu make anjeun al-masura kana anu kawarid min dzikrin tina zikir doa sareng doa lamun rek ngadikir dengan doa pake doa anu geus kawarid ti Rasul disebutna ma'tsur kazaka tanya kitu deui tasbihun ari tasbih wa tahlilun jeung tahlil hala jala anu pertela itu tahlil nazam Sunda pek lakukeun wiridan nu ayatina bina nya kitu tasbih tahlil ka Allah taala pek lakukeun wiridan nu ayatina bina nya kitu wa yuraqibul maula bisirri wal alan wa alal ilahi bikul li amrin awila yuraqibul maula wa yuraqibu jeung muraqabah jalma al maula ka Allah ka pangeran ari muraqabah teh rasa terus ditingali ku Allah bisirri dina waktu keur samar keur eueuh batur wal alan jeung dina waktu keur nemrak jeung batur wa alal ilahi jeung ka pangeran bikuli amrin kana sakabeh perkara awil kudu tatagenan anjeun ka Allah dina sagala urusan jeung muraqabah ka Allah zahir jeung batin kabeh perkara naleukeum ka Allah taala jeung muraqabah ka Allah zahir jeung batin kabeh perkara naleukeum ka Allah taala
yakni ngamaksud musannif anna min jumlati syami eta tetep tina gemlengan budi pekerti alhamidati nu dipuji istimalul maksur ari make anu maksur anu geus kawarid ti rasulna ail warid tegas anu geus datang ai nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam minaz zikri tina dikir wa du'a jeung doa wa taslibih wa tahlil wa muraqabatul maula jeung rasa ditalungtikna ku Allah subhanahu wa ta'ala fi sirrina waktu keur sasamaran wal alaniyati jeung tetegerakan wa timadun jeung tatagenan alaihi ka Allah fi jami umurina sakabe urusan jalma li anna bizalika karena ku sabab itu istimalul ma'sur kullahu tegas sakabena zalik tanfatihu tah narima kabuka leka jalma non anwarul ma'arifi pirang-pirang cahaya kamaripatan wayan sorihu jeung narima jembar non sadruhu dadakna jalma watan wa tatafajjaru jeung ngocor min qalbi tina hatina jalma non ya nabiul hikami pirang-pirang sumber hikmah Allah taifi anu lembut wa yubaraku jeung bakali berkahan lagu pikeun jalma fi ilmihi na ilmuna jalma wa halihi jeung na tingkahna jalma wa yuwafiqu jeung ngabenerkeun jalma fi af'alihi na pirang-pirang pagawean jalma wa aqwali jeung pirang-pirang ucapan jalma alhamdulillahirabbil alamin.